Betinik nganjang mana kudu ganteng. Bukti lah. Tinya nih teh pang delaing banyak. Aing ganti buk mah ganteng dong na ieu make buk pikok warna beureum. Atis Korea kayaknya. Sa aing boga ieu rok, boga warna beureum warna buk beureum mah ieu. Aduh di jero di kamar poing tangan lah. Aing jajal aing bukan di beureum ganteng dulu kayaknya. Copot bae ah. Aing kayak disinselikeun moal nya lamun make buk beureum. Bodoh amat ah aing copot lain. Pas udah dulu ya udah siap ya. Miranda geus aya geus dicayan geus diaduk tinggal matnya guys. Ganteng aing deukeun ieu di kang aing kelepek-kelepek aing nganyaputin. Temennya sisir meni bagus pisan anjing sudah untuk ini euy arumpong kieu nya kata ieu mengerta aing tinggal nangguan antara sajam deui lah sugan ngeulekeun perubahannya jadi fuckboy anjay kayak aing penting panjang di bae di kang aing jadi minantu ieu mah jadi aing aduh aing coba kan yang bebek sing di laknat Gusti Allah dia aing nek ajaran lah ya mandiri lah ya sugan kitu lah gantengan aing. Tidong nangis garing merata ya. Guys semun dikumbah beung dong lagi dong aing ganteng dong artis Korea yuk. Beuh meledak. Ambil aulanya pang kadelan beureum teh ieu ya. Dilay aing. Ganteng aing doang nya. Aing mata kacamata kaca. Edan. Meledak ieu mah aing geulekeun ya. Jadi oge minanti mah aing. Mana tinggi siti kayak menurut aing kepakan dong kira dan kotak menang mencit ya anjing aing kabaru dak layar kayak nunjukin kegantengan aing kayak aing banyak ngajajal pakai kacamata biar apa nama anjing geus pokoknya mah ieu mah artis Korea datang nih ke kampung Cikucrit anjing aduh meledak kayak pakai kacamata aing aing bikang ke bogon karena yang kelepakan ke ribu kayak ngajak kawin ke aing kayak aduh mana terbuka duit aing didikan bae lah ya kayak mun aing bikang pengen pake deui kemana ini udah baru daknya. Woi, jelema anyar deh nya. Teu nyahoan aing. Nah nya si empe padot. Panuan sakit aing seganteng aduh leutah geus ngawarna buk aing petinik anjang bikang aing jadi kelepek dong kotak nang mencit pokona mah. Nah naonan ibuk dikieun lah dibeureum mantau hulu tongo. Panawanian kitu. Dong ngajak ribut aing jadi minta anik kawin anjing sok sok ngaganggu bae. Ngaganggu acara aing ya. Aing gantengkeun doang ieu geus ganteng dong. Pokoknya mah kelepek bae dong artis Korea aing. Dah, ulah ganggu aing kan teh. Korea ti mana? Dong beungeut dong agang payung. Panawanian. Tahyung ti Hongkong dong agang payung. Ngalunjak sekeng segantengna dong artis Korea deuleu. Dan aing dong agang payung. Kada ge. Wih, jemput budak kamaran aingnya. Wah, kabeneran ya budak. Karena gosip aingnya. Tadi si embe badot dagaheun buk di beureuman. Irung diantingan dong tah. Wah, beneran ya. Aing ngecek gitu. Aing bawa gosip anyar terus si embe badot. Bukan di beureuman, kumaha teuseun.
bu ikut di beremanan gitu. Oh, itu ke arti teh ya. Benar. Kebasan jandek anjing kana ka Bogorna. Benar ya. Aja di Minantu, cina Minantu. Ahian cek aing teh kebasan cina. Beungeut aing sedang tahyung cina. Tahyung teh anjing cek aing teh tahyung. Gila aing itu beungeut dong gagang payung ge. Teu ka artinya. Oh, terus beungeut kurang aspak eta beungeut sih tanya. Beuh. Kurang kieu beungeut tah ya. Oh, sloba gaya bae nya. Bah, Teu ka artis teh yo. arti mau mates kinta buukna. Oh, surang tangan be di dia. Tong. Bukan lu sugan lewat lalu. Oh, lele cek kowe ngelewat mah. Ngaran beungeut aing goreng da beungeut tagis dong jubur seeng. Ngaran beungeut aing goreng cina. Bus kayak geus ganteng nya. Kleok. Dateng lah dia mah. Ulah dia mah ya. Ih, goblok sia. Duh, dak paranas amat aing endek ulin paranas kan hees aing ti dieu ka angin-angin asa di pantai teh. Aya bae nyampur ulin lah, juan bae tak kalpa teragakan hulu aing. Kesel amat nyerok beuh aing ulin ka mana aing baru dah ngales aing bae si aing ganteng na aing manya aing di dengan di budak mulai geus ganteng aing kieu mungkin nyampe pojeur aing ulin baru dak main di cekanan bae tuh ai oi kenaon dia hes tiba-tiba kalapa dong kieu katinggang mah dia mai jadi tahun genjur telah rik puju beke modal aing sampai sanet Oke, ari sia saha? poho dia kayaknya naon dia sia sampai padot panwani kitu dia mah aing mah ngartikeun ka aing ari buuk sia kunaon kesempat gelap tah pugu aing ye geus ganti ieu berubah aing tadi namanya jadi Ultraman aing oh kalau jadi kieu berubahna aing rek geus ngawarnaan buk aing tadi nama aing minta pendapat karena dia aing kana budak di cekanan bae di lece bae dia lece aing Tuh aing balik ngaleja saeuhna oge kitu. geus aing ulin kemana aing ulin jeung budak mah Oh aing karsol Leceh bae, aing aing. parnas aing di mah hees bae tidinya hade teh aing teu tinggal kalapa. aing katinggang dia mah Ulah yo, paek em aing karunya hayu. ayo aing ning kana bae Saya kan nya betah orok paling tidinya hayu. aing dia mengajakan ka budak aing dilece bae pasti dilece dia aing ngebutak teh heula aing nya Satu teuing saya bae ka ditu moal orok mah di Sama atas si badotnya. Ada yang dibully mah kurang. Nonjol. oh nya Oh, mana sih ta Mana Teka tuh? arti aing mah mana kelongnya? kan ini si kojil eta Oh, pasti. soalnya tadi eta ngomong main na aing dek masih kojil juga cina kemana tadi kok tuh nanya he tuh suku nama ya jangan serem budak isi sampai panut tahu oh dia ada kan amat deh ulun jeung si eta kita buka dia tuh dong tongoknya Oh. cik aing teh gagahun tahyung beungeut dong tahyung tai anjing Oh aing sabarna embung ulin kita buku sebeureum dong naon baik dong edan. geus kayak hidup di dia ya wah di baturan mah sini urang doang di dia di beureumman berarti batur coba dong urangnya akur dulu tuh hidung kita beureum geus lempang we dia kan lempang lempang deket nganjang kalau si Siti dia kan ditutup Geus katutup. besok dari makitan bae ke baturan ge